Ieu urang kudu bersyariat menuju Allah. Aya syariat Islam ngaran. Di Islam aya syariat, kitabna fikih, sasaranana jasad, sasaranana fikih mah jasad, gelarna ialah abid, pagaweana ibadah. Bagus jeung gorengna eta geus ditentukeun nu bagus teh ngaranna wajib, sunnah, mubah, soheh. Lamun nu jorekna di ngaranan haram, makruh, batal. Lanjut urang kana iman. Iman eta iman. Nah, ieu kitabna tasawuf. Jurusanana kolbu, jurusan toriko sasaranana kolbu. Gelarna engke ngaranna zahid, pagaweanana ubudiyah. Nu katilu ihsan, eta ihsan ilmuna ngaranna ilmu tahakkuk, jurusan hakikat, sasarana roh. Gelarna engke ngaranna arif billah, pagaweana ubudah. Orang awak kurang teh tersusun tina zahir jeung batin. Ku ayana tersusun pengurusanana ge atuh kudu teratur. Pengurusan zahir fikih, pengurusan batin akidah, pengurusan nu leuwih batin deui ialah tasawuf. Geus engke urang aya Islam, aya iman, aya ihsan. Lamun jelema kakarak ibadah dina Islam doang capek, ibadah teh capek lantaran teu make hate. Maka ieu mah gambaran bae ya, gambaran ya supaya jelas nya. Urang teh di jero agama Islam, belajarlah agama Islam fikih. Wuduna nu bagus, salatna nu bagus. Ketika urang geus belajar make aturan-aturan fikih rapih, engke salatna ngan teu husu. Teu husu salat, rapi salatna. DPR rapi salatna, malah kopeahna geleh-gelehkeun kori. Pejabat hararebat, beuh baju nage merek nage takwa, hararebat lah pokoknya mah. Beuh penyanyi ngelehkeun wali, baju nage ngangsar ka handap. Salat rapi, tegar targep, Allahu Akbar. Tetapi hatena anu di pamerintahan inget bae ka Covid. Iya hati tak iya hese. Masya Allah karim. Anu polisi inget bae ka priwit, tentara inget bae ka caksiata, Haji Pendi inget bae ka kakarunggoni setan teh mah. Ieu macam-macam. Nah lamun urang iya kuari ibadah dengan sakadar make Islam doang seperti eta KBG kiai yayasan ngan sakadar nyaritakeun dina hatena teh administrasi bae, keur salat teh di jerona pinuh ku administrasi. Tuh siap bener karari itu BKB henteu saha baik eta penyanyi, artis, pemerintah, polisi, TNI, termasuk kiai. Gitu baik kabeh dina Islam. Rugi urang teh lamun salat kan kos kitu dan capek. Kana starang hararide. Ieu teh naonan. Maka supaya konsentrasi kumaha atuh ieu teh
angsongkeun ka ilmu thariqah. Mulailah menata batin, ngaleungitkeun sifat madmumat takhalli ngaranna, ngadeukeutkeun sifat mahmudat ngalaksanakeun sifat mahmudat tahalli ngaranna. Setelah takhalli dilaksanakeun, tahalli dilaksanakeun, timbullah tajalli. Manteplah salat. Baik eta polisi ketika geus tajalli, tekun salat Allahu Akbar. Padahal polisi dibawakeun doser nyana keur salat atau panser atau mobil naon deui nu aing teu nyaho sia nyaho teh tetep bae moal robah lantaran di jerona geus aya penataan rohani. Ketika seorang kiai walaupun di yayasan tapi nyana berthariqah, yayasan tinggal yayasan, ceuhil tama kos kitu horeng di jero kolbu aya Allah, administrasi teh teu kadele. Tuh pengusaha tinggal pengusaha, lamun memang manehanana bertajalli tentrem. Allahu Akbar. Berbagai golongan baik data DPR maupun PNS ataupun kiai atau polisi atau TNI, presiden sekalipun, lamun di jero kolbuna tajalli geus mantep.